ditikel-tikel ganjaranana sapertikeun 10 misil eta kahadiahna kabagusanana kecuali puasa eta Allah Ta'ala bakal ngabaleus kana puasa sehingga teu apaleun malaikat nuliskeunana kana eta ukuran ganjaran puasa wa tafakar bil wa'di bil jaza mutlaq min nasaidil karim wal jawadir rahim jeung kudu mikir-mikir anjeun tentang janji Allah Ta'ala nu bakal ngabales mutlak eta babales di as-sayyid al-karim Allah Ta'ala menjadi Gusti anu loman anu banget lomana anu banget masih haniman wa ta'amal aidon bi khuluqi pamisoim jeung kudu mikir deui anjeun kumaha bau bahamna jalma nu berpuasa alladzi huwa indallahi atyabu min rihil miski bahwa eta bau bahamna jalma nu puasa muga Allah Ta'ala lebih wangi tinimbang wangina minyak misik wastahdir makna inadiyah al-ilahiyah al-kainah minat bayyi bihadihil manjilah. Coba di dieu kudu menta ngahadirkeun anjeun kana makna bangsa inayah ilahiyah bangsa inayah anu aya dina bau baham atawa tina wangina anu sok diukur ku ieu darajat kudu nepi urang kana bau baham teh wangi mungguh Allah Ta'ala kudu nepi kadinya bahasana ulah nepi ka bau kudu hungkulnya jadi kudu nepi kana cek urang cek batur mah bau tapi cek Allah Ta'ala masih niat bahasana kultu nyarios kaulah cek saya mambalawi wa min ajli fadli hadal khuluq wa makanatihi indallahi ta'ala kuriha al-istiyaqu liswa'im ba'da zawal hatta yuktir yana siwaka yujiluhu au yukhofifuhu mata lamun diukur atau tina arah-arah unggul nak bau baham jeung darajat bau baham na jalma puasa muga Allah Ta'ala dimakruhkeun cek ulama fikih nyusur atawa ngosok gigi pikeun jalma puasa saenggeus selingsir matahari jam 12 kali itu lohor bahasa lamun make saambudian saenggakeun kudu buka heula si jalma nepi ka buka karena naon karena eta nyusur bisa ngilangkeun kana bau baham jeung bisa ngentengkeun kana bau baham makruh mata picarioskeun dina ulama fikih nu dimakruhkeun teh niceun tapak ibadah makruh eta hukumanana sapertikeun urang geus wudu tuluy diserebet atawa dielak cai wudu nu aya dina wajah eta makruh hukumanana nu alusna oge antapkeun malahan al-wadu udah dawaun likul idain cek cariosan hadis Kanjeng Rasul malahan ari cai wudu eta jadi obat tina sakabeh panyakit kudu nama dilamotan cai wudu teh nengan kecelakaan anu kecelakaan biar lamot eta mah eta jadi obat dawaun likul idain eta kumaha lamun cai wudu diserebet atawa dielak eta makruh hukumanana karena ngilangkeun kana tapak ibadah makruh hukumanana kecuali lamun aya udur banget tiris di dieu ge sarua dimakruhkeun jalma puasa ngosok gigi saenggeus jam 12 kali tu lohor makruh hukumanana kecuali aya udur saperti sare bau bahamna nepi ka banget nepi ka bilaraan batur nepi ka urang oge tegeunah baham ku bauna eta mah heuh dimenangkeun atawa lamun imapan dibahasakeun adalah udang sarenya atawa robahna baham bauna teu cara sasarinya emang kaeta dihigayekeun atawa dimenangkeun usulnya nya kitu nya sukanya Nabi dina hadisna matelakeun fadlu shaum kaunggulan puasa lil jannati babun yuqalu lahu royan la yadkhuluhu illa shaimuna
fa idza dakhalu minhu ughliqa. Ari di surga aya hiji panto anu sok dingaranan eta panto teh panto royan. Anu teu bisa asup kana eta panto kecuali jalma nu tukang puasa kabeh, nu ahli puasa kabeh. Bila mana geus arasup jalma-jalma nu puasa kana eta panto, mangka bakal ditutupan deui eta panto. Moal bisa asup jalma nu tara puasa maka eta pantonya. Khusus dina surga aya panto ngaranna royan, khusus jalma-jalma nu tukang puasa. Eta dikhususkeun. Nepi ka nyaros teh Kanjeng Rasul dina hadisna as-saumu nisfu sabri wa likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi shaum. Ari puasa adalah saparona sobar. Saparona sobar. Lamun jelema geus teu kuat puasa berarti teu eueuh kasobaranna. Karena saparona, sampurna kan saparona deui. Sobar ieu, saparo sobar ieu puasa teh. Kunaon jalma nu puasa make diukur sobar karena kuat nahan teu dahar, nahan teu minumna, nahan lapar jeung dahaga, ieu termasuk sobar disebutna. Mata saparo sobar oge. Nya kitu dia ari dina sakabeh perkara eta aya zakatan. Zakat harta, zakat ingon-ingon, tuluy zakat pepelakan, zakat dagangan, zakat emas perak, zakat fitrah. Ieu jadi sebuah zakatul jasadi shaum. Ari zakatna awak mah adalah kudu dipake puasa eta awak. Disebutkeun zakat awak nya kudu dipake puasa. Nepi ka nyarioskeun ka Rasul dina hadisna as-saumu junnatun wa hisnun hasinun. Ari puasa adalah benteng atawa tameng atawa pangraksa anu kuat. Cek hadis Kanjeng Rasul, benteng anu kuat minan nari tina sieu neraka. Jadi yo lamun jelema rek asup kana neraka dikersakakeun ku Allah Ta'ala rek asup kana neraka karek-kareknya. Karena ieu jalma termasuk golongan jalma nu tukang puasa atau ahli puasa, ieu jadi bisa jadi tameng puasana. Pikeun manehanna teu jadi asup kana neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nya kitu deui wa alakanna lisaumi suratan wa ruhan. Ta ieu nu kudu apal, ada tata krama puasa. Puasa teh kabagi kana dua nu kahiji aya puasa surah rupa unggul. Dohiriyah unggul, puasana batiniahna teu miluan. Puasa-puasa mata dipake neulean haram, ceulina dipake ngadenge kana haram, leungeunna dipake cubak-cabak kuda kodok kana haram, sukuna dipake lungkah-lengkahna sarua kana haram deui nya. Parjina bobogaanna kana haram ngacungna teh nya. Betul nah, bukana duit haram dicaplok keneh sarwanya ya Allah ya Rabbi. Ieu kana puasa surah disebut waruhan. Aya sok dingaranan puasa ruh ieu nya. Jadi dina puasa mah bahasana ruh. Kemarin geus dibahas dina masalah salat. Aya salat surah dohiriyah, aya salat hakikat batiniah. Tadina puasa ge sarua kitu. Aya puasa surah, aya puasa ruh disebut nantinya. Maka kesalah dia kaul pengarang kitab Durratun Nasihin ari dina sasi Ramadan adalah tathirur ruh, pikeun ngabersihkeun kana ruh dipake puasa kana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumaha pama suratuhu ari rupana puasa, surahna gambarna puasa. Fahiya al-imsaku anil ukli was-surbi wal jima'i min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyati paman akala aw syariba aw jama'a fi naharihi wa huwa amidun alimun muhtarun batula saumu wa in kana nasiyan aw jahilan aw mukrahan lam yabdul saumu. Hadihi suratus saumi.
Ari bahasa gamar, kamari geus dibahasnya. Aya duit asli, aya gamar duit, sok dibahasakeun duitan. Sanajan eta duit mirip gamarna jeung duit asli da saha aya dibere gamar duitnya. Kecuali jang pajangan, jang dilaminatin, jang gantungan meureunnya. Nu kumaha ari ngaran surah puasa nyaeta ari rupa puasa ari gamar unggul ieu puasa adalah ngan ala kadar nahan teu dahar, teu nginum, teu jima. Timimiti bijilna pajar nyaeta subuh nepi ka suruk matahari. Manehna make niat puasa ti peutingna, beurangna nahan dahar, nahan minum, nahan jima, beres begitu. Eta teh karang disebut puasa suroh katanya. Puasa suroh. Maka sawe jalma anu dahar atawa minum atawa ngajima dina beurang keur puasa bari ngahaja-haja bari apal haramna lamun dina sasi Ramadan bari kahayang sorangan mangka batal puasana ngan lamun poho atawa bodoh atawa dipaksa mah teu batal puasana. Eta karang ngaranan suroh puasa. Wah manehna ari keur puasa. Urang make kanyahoan keur puasa tingali atuh gamarna teu dahar, teu minum, teu deukeut jeung pamajikanana keur puasa disebutna eta. Kumaha ari ngaran ruh puasa? Wa amaruhu fa huwa imsaku anil asami wal muharramati wal qiyamu bil faraidi wal wajibati. Ari nu ngaranna ruh puasa mah adalah nahan jauh tina migawe dosa, jauh tina migawe perkara nu diharamkeun, migawe kana sakabeh kaparduan jeung kawajiban. Puasa eta teh jadi disebutna. Jadi lamun jelema beurang dahar tara puasa kan tingalina mah udud wae, ngopi wae, beurang dahar wae, beurang teh Arafah dahar manehna mah batur mah paruasa. Tarawiyah dahar, Asyura tanggal 10 dahar, ngopi udud. Tapi sakabeh angka badana anu tujuan termasuk hatena dijauhkeun tina maksiat ka Allah Taala. Teu pot-pot alias eureun-eureun eta si jalma migawe kana kaparduan sesuai jeung syariat jeung thariqahna dipigawe. Eta jalma termasuk jalma puasa. Bangsa ruh puasa dari bangsa suroh deui eta nya. Puasa. Jadi lamun mangjaji ya teu migawe haram sapoe. Migawe kana sakabeh kaparduan ti Allah Taala dina poe harita eta keur puasa, sanajan dahar, sanajan minum, sanajan ngawajiban pamajikan tengah poe ereng-ereng keur puasa eta disebutna. Apakah anu diganyar ku Allah Taala puasa bangsa suroh atawa puasa bangsa ruh? Eta menjadi permasalahannya. Ieu nu jadi bahasan adalah puasa bangsa ruh. Karena lamun jelema keluhuran modal ke jelema oge. Atuh paeh teh ya. Moal manfaat eta awakna lamun awak keluhuran. Tak puasa ge sapertikeun kitu lamun puasana bangsa suroh teh ya. Henteu dahar, henteu nginum. Tiburan. Tapi pangharaman dipigawe keneh, panon, masih keneh luak liuk. Kan ulah teu meunang ditingali. Tingalian keur puasa teh eta sageul insyaallah teh euy. Ku ningali hukum haram, haram atuh ku ningali hukum ke kagok padahal capluk bae keur puasa oge. Kagok haram-haram ge. Ningali ge haram. Tapi kan dicarioskeun dina kitabnya Anatul Talibin ketika urang boga pamajikan teh geus ditolak rajani, tolak hiji atau tolak dua ngan ulah baling subro hulu mangka arep dina jero idahna urang haram ngawajiban pamajikan ke dina jero idahna padahal tolakna rajai meunang rujuk haram sehingga keur ningali oge ka pamajikan anu keur dina idah rajai haram hukumanna ningali ka pamajikan geus ditolak eta haram hukumanna bapak sopan ka pamajikan. Padahal cek ulama fikih ar-raj'iyatu kajaujati.
ari awewe anu dina jero idah tolak rojai eta dina hukum pamajikan keneh. Ketika maot salakina ninggalkeun awewe anu dina idah rojai meunang warisan eta awewe teh. Seperti hukum idah rojai mah kitu nya hukumna teh. Komori lamun ningali nu sejen meureun nya. Kunaon? Ngan aya kaul mazhab Imam Abu Hanifah. Cek Imam Abu Hanifah rahimahullah taala ketika urang nolak pamajikan, tuluy pamajikan geus nicah dina zaman idahna can bea, tuluy urang teh diwajiban tanpa dirujuk heula ku urang, mangka pamajikan eta bimakna ngarujuk ku digawean teh. Cek mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi cek mazhab Imam Syafi'i haram ngarujuk pamajikan ujuk-ujuk digawean, teu ngecapkeun teu ngucapkeun heula lapan rujuk kaula ka anjeun, ngarujuk kaula ka anjeun, rujuk ka kaula atawa kana nikah kaula. Ceuk mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ieu kunaon make kitu? Syubhat hukumna teh. Apakah jadi ngarujuna? Jadi. Karena subhat kata aya madhab Imam Abu Hanifah nu ngasahkeun ngarujuk ku langsung digawean. Maka lamun aya hiji masalah di keluarga seperti ke salakina nolak ka pamajikanana ku tolak hiji, ku tolak dua, ngan eta tolak teh lain hulu sok dingaranan bahin subro, pan bahin subro mah teu meunang dirujuknya. Maka eta lamun digawean ujuk-ujuk digawean maka ngarujuk disebutna eta teh tanpa ucapkeun ngarujuk oke. Jeung ari dina ngarujuk teh disyaratkeun kudu qabul deui. Di urang mah sok lieur. Kos kitu we ijab qabul jual beli. Ngarujuk mah cukup kaos salaki unggul. Arek daek rek teu daek pamajikanana balik deui eta pamajikan kana jero nikahna. Cek salakina teh ngarujuk kaula ka anjeun, nuju kana nikah kaula atawa nuju ka kaula. Atawa ngarujuk kaula ka anjeun geus beres katanya. Eta geus cukup, arek narima arek teu narima awena jadi ngarujuk eta. Nu disyaratkeunana pikeun sahana ngarujuk kudu apaleun si pamajikan kana kalalakina ku lapan ngarujuk. Eta lapan rujuk shorihah. Kumaha lamun lapan rujuk kinayah? Lapan rujuk kinayah. Urang balikan deui lah. Cek bahasa salakina teh eta rujuk kinayah teh. Pamajikanna apaleun bahasa eta mangka ngarujuk keneh disebutna. Teu disyaratkeun kudu qabul. Teu bisa nolak awewe mah dirinya mah. Dina tolak roja. Ieu teh dikana. Jadi kaulanya. Tentang perkara haram ruhna puasa mata masuk dingaranan ruhna puasa teh da bahasana ge lain teu dahar teu minum tingali bahasa kaos Imam Al-Ghazali nyaeta bahwa imsak anil asam nahan angga otak nahan hate jauh tina dosa jauh tina haram eta geus termasuk puasa manggaji geus termasuk puasa. Jadi ketika urang boga pamaksudan atau boga pangajaman arek migawe maksiat kudu ditahan urang dituluskeun eta puasa disebutna. Puasa eta bahasana. Nya kitu ketika jalma niatan atawa ngajam dina hatena arek migawe sakabeh kapaduan Allah taala eta jalma geus termasuk jalma puasa disebutna. Puasa bangsa ruh disebutnya. Tuhannya. Waladhi yasumu anil ukli wasyurbi wal jima'i wala yasumu anil mukhalafati huwassaimu alladhi laisa lahu min siyamihi illa ina'u wa ta'amu. Ari jelema anu puasa teu dahar teu minum teu jima ti beurang tapi teu puasa jauh tina nyulayaan ka Allah Ta'ala puasa nama tapi maksiat dipigawe keneh puasa tapi maksiat dipigawe keneh leungeunna teu eureun maksiat
sukuna teu eureun maksiat, palana teu eureun maksiat, parjina teu eureun maksiat, beteungna teu eureun maksiat, ceurina teu eureun maksiat, pahamna ngomongkeun batur teu eureun maksiat keneh sarua. Hatena deui goreng patut sudon ka batur, sudon ka Allah Ta'ala, teu ridho kana qada jeung qadar ti Allah Ta'ala. Ieu jelema kumaha? Wa huwa shaim. Oh, eta jalma teh puasa. Tapi alladzi laisa lahu min syami. Tapi ieu jalma teh moal ngabogaan naon tina puasana kecuali payah, capek jeung ripuh hungkul. Gawe capek teu kapake masana. Capek gawe teu kapake. Ya Allah ya Rabbi. Jadi ganjaran teu, jadi barokah teu, dosa meunang. Coba sok bayangkeun. Ketika urang migawe puasa sunat, haram dipigawe kalindi eta sunat kalindi atuh haram ieu. Lamun diimang-imang oge, lamun dicopot imangna tapi teu imang antara haram jeung wajibnya. Lamun dicopot imang oge atuh haram mah jeung wajib. Lamun sunat dipigawe pangharaman dipigawe sunatna jadi laga teu aya ganjaranana, pangharaman nu aya ge meunang dosa. Justru gede kene jelema anu nempatkeun maksiat ka Allah Ta'ala dina posisi siga ibadah Allah Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Kos ngoconan. Kumaha jelema ngoconan jadi aya lagu Doel Sumbang. Oh inget bae eta kana lagu. Lagu sifat-sifat Allah Ta'ala. Pernah simkuring ngadenge ya. Bari di sulingan, tuluy bari di genangan, bari di draman, bari di pianoan. Subhanallah eta lagu anu hayyan mutakaliman geuningan eta teh kumaha lagu-laguna mah teu apa. Nyaho teh mah deui. Teu gaul lagu. Eta Doel Sumbang teh apa lagu eta? Lagu tentang sifat wajib Allah Ta'ala. Hayyan mutakaliman eta. Ating naon mitina yang wujud tidak apa-apa, meureun mimitina mah meureun datang ngadenge mimitina. Subhanallah, alekat ningalikeun dulu nama kadengena ceuk jelema awam mah siga halus jeung siga beunang. Padahal eta posisi sarua jeung ngaluluconan ka Allah Ta'ala. Allah, dosana ge eta mah 2 kali lipat dosana ge. Dosa kahiji migawe maksiatna alat malahi alat musik. Dosa anu kaduana ngoconan ngarasa wani awakna ka Allah Ta'ala. Baduh sih yang hukum sorangan. Iya ya. Iya nu bahayana mah ketika cicing dina migawe sunat tapi hate ka manakarab atawa anggota badan masih dipakai maksiat kana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarua jeung ngoconan bahasa urang. Sarua jeung ngalewean. Sakalian geus ek migawe dosa mah dosa atuh. Ulah aya sunat dipigawe. Justru ketika jeung sunat ieu nu ngalewean jeung luconan jeung rasa wanina. Cacakan teh jeung sunat ge eta dosa jelema teh geus gede. Karena wani migawe maksiat ka Allah Ta'ala. Komo lamun jeung ngaluluconan. Oh, kumaha? Seperti urang ge bahasa urang ieu. Urang teh nanya awewe, neng boboh teu ka urang. Cek awewe teh abdi mah boboh, aja teh da ganteng sabenerna mah, tapi bohong untungna. Sok bayangkeun ngeunah atawa teu. Aya tapi bohongan geuningan sakit. Ieu ngeunah atawa teu. Mimitina mah siga beunang eta sintang urang hayang mah dijejewek eta awewe teh. Contoh ya contoh. Alat ibarat ieu nya. Kumaha ketika urang ngoconan ka Allah Ta'ala. Dipigawe emas sunat tapi pangharaman dipigawe ka Allah Ta'ala. Sok bayangkeun nepi ka dinya ananya. We coba urang geus dimimitian dibibitaan dibere duit. Dibibitaan dibere duit. Wah, pokona mah ayeuna ngaluarkeun 10.000 jadi 100.000. Ngaluarkeun 100.000 jadi 1 juta. Ngaluarkeun 1 juta jadi 10 juta. Wow, urang teh jadi kapincut. Bari abatur teh mancing-mancing atawa nipu saurangnya. Oh, nyieun anu bener-bener dibere itu api-apina, padahal ulang deui. Sok urang teh ngeueun duit hayang gede teh ya 10 juta nih kan dia teh jadi 100 juta. Ye
kan itu teh padahal ditipeng tak eta we ibaratna. Ya Allah ya Rabbi. Pada sumta pahasin, maka ketika anjeun puasa kudu ngalus ka anjeun kana puasa. Kudu nepi kana puasa ruh, ulah nepi ka puasa suruh hungkul. Dina artian puasa suruh ge aya faedahna aya manfaatna. Naon faedah jeung manfaatna adalah kamari teh nyaeta riyadatun nafsi, kasrati syahwat, istinaratul qalbi, tarkihi jeung ta'dibul jawari. Watan sitiha ibadati aya faedah jeung manfaatna ngan tenepi kana ganjaranana dikabul ku Allah taala, tenepi kana barokah puasana, tenepi kana sir puasana, tenepi kana hikmah puasana. Wa kadzalika bi jami' amalika nya kitu deui ieu teh kudu dipigawe dina sakabeh amal-amal anjeun. Dina salat kudu sapertikeun kitu, salat bangsa suro jeung salat bangsa ruh. Yang itu dari dina puasa sarua kudu nepi kana salat puasa bangsa suro jeung puasa bangsa ruh. Ijtahid bi ihsaniha. Kudu nganyaan-nyaan anjeun dina ngabaguskeun eta amal. Wa ikmaliha jeung dina nyampurnakeun eta amal, wa ikhlasiha jeung dina ikhlas mikawa ikhlas dina eta amal. Nu kahijina mah da ikhlas naon oge karena Allah taala. Karena cek Allah taala lamun hiji amal disakutukeun antara kaula jeung lian kaula mangka kaula moal narima kana eta amal. Aya musyrikan dina ibadahna. Lamun urang salat ditanya ku batur makarna Allah, tapi dina hate urang teh karena geus biasa we, lain-lain karena Allah taala ya. Atawa karena sieun atawa karena era ku tatangga teu inget ka masjidna, ieu amal teu aya ganjaranna sama sekali. Karena sekali suci amal ibadah anu disakutukeun karena kaula jeung karena lian kaula moal narima kana eta amal cek Allah taala. Teu ikhlas bahasana hatta yanfa'akallahu biha wa yu'addimu lakal ajru 'alaiha inda ruju'i ilaihi. Nepi ka bakal ngamanfaatkeun Allah taala ka anjeun ku sabab eta amal, jeung bakal ngagedekeun Allah kana ganjaran pikeun anjeun karena eta amal nalika balik anjeun nuju ka Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna mah moal karasa, nu karasa ayeuna mah kaunggulan ti Allah taala nu sok dingaranan barokahna, barokah ibadah. Barokah ibadahna. Anu bakal gedena nyata kaunggulan Allah taala jeung ganjaran ti Allah taala engke ketika urang geus maot ka panjina. Walahu subhanahu al-amru kulluhu. Jeung dimiliki Allah taala sakabeh perkara, fa'budhu wa tawakkal alaihi. Kudu ibadah anjeun ka Allah taala jeung kudu tawakal anjeun ka Allah taala. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'maluna. Jeung teu aya ari pangeran anjeun eta poho atawa ningal kana amal nu geus dipigawe ku anjeun kami. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Kayadat nu wajib diibadahan dina maujudna kecuali dat Allah taala wungkul. Ilaihil masiru nuju ka Allah adalah tempat balik sakabeh perkara, sakabeh makhluk balik ka Allah taala. Eta bahasan matelakeun kana tingkah puasa. Jadi intina bahasa puasa jeung aturan tiragatna atawa thariqah bahasa urangnya adalah ruhna puasa, sirna puasa atawa hikmahna puasa. Nyata jauh tina migawe dosa, jauh tina migawe haram. Mana dalilna? Nyata kausai Imam Ba'lawi wa amma ruhuhu fahuwa imsaku anil asam wal muharramati wal qiyamu bil faraidi wal wajibati. Teu salah ngomong udud we. Kunaon mah? Teu dahar keur udud keur puasa. Teu dahar. Eta keur udud ditanya mah kunaon teu dahar keur puasa. Kunaonnya teu kaharti jawabanna. Omong udud tapi puasa.
Kitu keur puasa teh meunang udud padahal kadaharanana daharan haram. Padahal kadaharan merek di daharna barang subhan. Keur puasa eta tina barang haram jeung barang subhan. Maksudna kitu eta teh teu pararuku seperti lamun bahasa barudak santri ujug-ujug aya hayam ieu teh gimana? Nya barudak santri mau hayam gitu. Kira bejalan barudak santri mau hayam. Kau mau isu-isu ujug-ujug aya daging hayam nya. Teu kitu ari ayeuna mah da loba pan acaraan ya loba walimahan loba tolaban. Meureun menang mawa ti batur ti nu hajat. Pamelian. Udah baheula mah hese aya gitu. Zaman kurang hese beula. Rasa itu bahasa terlalu karena saumnya. Kaya pertarosannya secara tulisan ya. Ieu teh punten Kang pada tumaros kumaha hukumna upami urang ngawarung. Tuluy anu meulina teh pagawe Bank Emok, jadi kayu Bank Emok nya. Sok seueuran. Sareng rencangna sok seueuran. Sok naon teh? Sok lobaan seueuran teh. Sok lobaan jeung babaturanana, sok ngopi jeung ngahmi di warung urang deui. Apakah eta acis ladang abdi icaran haram atau tapi henteu? Jadi lubang emok nya. Sabarana mana ulama fikih mah sok dibahasakeun ge wayah rumu muamalah kumaha. Jadi diharamkeun akad muamalah jeung jelema anu diyakinkeun atawa dinyahokeun bahwa anu diakadkeun teh adalah duit haram. Jadi lamun urang apal tong boroning dibelikeun ka urang apal eta duit nu dibikeun ka urang teh duit haram. Haram kudu dicokot. Kudu didahar mah kecuali aya dipulangkeun deui duitna kana bogana kana hakna. Maka sok martelakeun nya dina ilmu fikih kumaha carana tobat tina papadog. Ieu tobat tina papadog mah jadi ari tobat tina papadog adalah kudu malikeun deui atawa mulangkeun deui banda padogan ka jelema nu dipadogna. Teu cukup kumaca istighfar. Teu cukup ku nalang sahate, teu cukup ku iklan nyopot pamaksiatan moal madog deui, teu cukup ku qasdu alla ya udah ngamaksud moal balik deui kana papadog, teu cukup eta tobatna. Kudu dibayar we. Urang pernah mau rokok sabungkus di babaturan teh baheula. Wayahna eta kudu dibayar tobatna. Teu cukup ku tobat unggul. Ya Allah. Iya masalah lamun dikaitkeun jeung masalah duit haram ieu lamun dicokot ge meunang. Lamun urang apal ieu teh hak saha duit haram teh hareup dibikeun di kadinya. Ngan ari ku dahar mah jeung dicapluk eta haram hukumanna. Cacakan pamere komo lamun dina akad muamalah jual beli sapertikeun kitu. Nu geunahna mah kumaha atuh? Ngan lamun eta jalma usahana halal aya, haram oge aya, ulah loba tanya capluk we. Curhat disebutna eta mah nya. Beuki heuh, teu beuki mah ulah warok disebutna nya. Lamun pacampur aya hak ladang halalan, ngan lamun apal atau bahasa urang mah yakin lain bangsa syariat yakinna. Eta duit tina duit haram cek sangkaan urang mangkat teu meunang akan jual beulina. Sah teu sah dari haram. Teu sah akan jual beli itu perkara anu haram. Seperti keun akan jual beli najis patu saya tahu kumaha diharamkeun. Akan jual belina ya teu sah. Aya haram tapi sah. Seperti tidak memenuhi rukun jeung syarat. Haram tak bisa, tapi dia mah masalah duit haram tidak. Itu
ibarat kurang sebenarnya saya meli kudur duitnya menang mau itu ya bahasa meli orang meli kudur duitnya menang mau apalin nu boga warung teh bahwa eta duitnya menang mau apalin tapi dicopot wae eta geus nyokot sarua we jeung mau duit eta dosana teh padahal urang nyamikeun kudu ongko nya dosa menang ongko dia rugi eta mah nya bro mending kene mau sekalian atuh ya Allah ya Rabbi eta ruginan 2 kali teu apa teh jadi ruginan 2 kali etanya tapi lamun nepi ka aya warok mah dina hatena nu sok dibahasakeun apik teh mendapat cek sejenak kita nasok ieu dunia diterangkeun nasok ibadnya man la walahala ladina ketika jalma teu aya apik pisan dina hatena maka eta si jalma eueuh agama Islam dina hatena termasuk jalma kafir pilih antara Yahudi jeung Nasrani atau Majusi atau dulurna setan ke agama napas bojorna nya naudzubillah min dzalik deui wae kudu nuntut kumaha carana diajar Nabi nyata kudu ngaji kana ilmu ruh puasa, ruh sholat, ruh maca Quran, ruh zakat dan lain-lainna kabeh aya ruhan sok dibahasakeun sirna. Tapi cek Imam Ghazali mah haram ketika aya bana anu pacampur jeung bana haram usaha teh pangemok ongko usaha teh halal ongko jual beli jeung si eta usaha sapertikeun kitu eta haram hukumanna cek Imam Ghazali dina kitab Ihya Ulumuddin haram karena naon ya Allah ku beratna kalau ulama toriko entong boroning jual belina tong boroning narima kana pamerena ngabaturan geus haram hukumanna ya Allah ya Rabbi aduh karunya ya euy dengan tukang maksiat tapi karunya yang ngobrol yang kudut yang mencurhat baturan curhat haram eta ya Allah ya Rabbi cek ulama toriko kunaon pan kamari geus dibahas mukhalatoh kadai muhalatoh kasumi kamarinya ketika campur gaul urang boga babaturan anu eta babaturan teh kos panyakit anu budug teh ya ngadeukeutan anu budug ketepa budugna ieu ngadeukeutan anu budug cilaka mana kumaha jelema anu budug ai jelema budug teh cager nama cager awakna mah daharna ngeunah kene ngan pedah awakna hungkul gatel atawa teu ta ieu ge jelema ge kitu kawajiban dipigawe kene pangharaman dibaban kene saruanya ya Allah ya Rabbi heuh cager kene awakna mah ngan pedah aya aturan ieu jelema budug ieu moho atuh kadai teu meunang cek ulama tarekoh campur gaul jeung jelema anu budug ieu nya anu jelema anu budug kumaha jelema budug teh jelema anu salat tuluy maksiat oge tuluy ieu nya jelema budug disebutna STMJ jelema budug kitu disebutna kumaha anu bahaya pisan nu teu dimenangkeun sama sekali mah mukhalatoh kasumi nyata campur gaul jeung jelema anu ibaratkeun racun kumaha anu racun lamun diinum mata kojor bingung ada racun diinum naon tak ieu nu jadi bahaya cek para ulama lamun urang boga babaturan agamana nyengsar salat tara puasa tara maksiat atuh dipigawena tah lamun urang boga babaturan sapertikeun kitu ibarat urang minum kana racun kojor hate urang oge neung kene kojor awakna ieu kojor hatena naudzubillah min dzalik ta eta jadi dia aya bahasa dia campur gaul ngopi bareng ngemih bareng gitu ya Allah ya Rabbi naudzubillah min dzalik lah ulah we mah jeung budug ulah nya jeung racun kitu ulah bisa duanya aturan toriko katanya lah mending kene nyepi we aya mah lah nyepi kumaha ari nyepen teh ini kaleuweung sorangan
da ari jeung tatangga mah pibang meuseun jeung pi omongeun wae. Geura sok jeung tatangga mah aya tanahna bates aya daun daun naon we anu ngarang kidat kana tanah urang kade wak aya hayamna pates padahal eta hayam batur ngan pedah kana teras urang pates wak ti omongkeun aya Allah ya Rabbi. Ih dasar aya tatangga aya naon kan tatanggana teu salawadar teh ya lain tatangga zaman para sahabatnya kudu nama eling kabeh dan alus nama dan kabeh mah bingung nu itu adat nu ieu adat pasea betungtung nanya mata teu salah yang dina hadis Qurtubi nya cariosan Kanjeng Rasul nu bakal salamet jelema di akhir zaman adalah jelema nu init ka bukit atawa ka alor anu eueuh sasaha baturna teh ngan juri gunggual jeung doma mawa doma di mana baturna teh ngan juri jeung doma pokoknya baturna juri mah meureuda lain baturna maksudna teh sasahana jelema deui barangan ayana juri juga meureuda jeung doma eta mah doma mah teh kayak nu bisa diajak curhat eta mah ada ngobrol jeung doma atuh nya eta dina hadis Qurtubi nyarioskeun Kanjeng Rasul engke di akhir zaman nu bakal salamet jelema jauh tina fitnah mukhalafah adalah jelema anu init ka pasir atawa init ka alor mawa doma jeung doma we hidupna ge duaan teu mawa pamajikan teu cak mawa pamajikan mah teu sah eta termasuk dina hadis Kanjeng Rasul pan sorangan gidig mawa doma baturna jeung doma we duaan pindah ka ditu mah pamajikan keneh mah pi omongeun keneh jeung pamajikan geus teu loba pi omongeun ka pamajikan ya Allah ya Rabbi sarua eta beres sakitu pertanyaan secara tulisan bila aya pertarosan secara lisan geus beres sakitu modelnya pertanyaanna pamonongeun we ya segede wasilah ya Allah sadayana dipasangan manfaat untuk Allah Subhanahu wa taala bisa Allah Subhanahu wa taala bisa ada ibadah sama Allah itu mau kita Allah Subhanahu wa taala ya Allah ya Allah saya dalam sekali